Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui sareng Bapa dina mata pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 10. Ta ieu mangrupakeun pangajaran pamungkasnya atanapi anu terakhir perkawis materi ngeunaan tarjamahan. Kukituna hayu urang diajar bahasa Sunda deui khusus materi tarjamahan. Ta ieu nya kamari teh urang tos diajar maksud tina tarjamahan, kamampu dina narjamahkeun. Kemudian kita juga belajar mengenai perbedaan narjamahkeun, kemudian perbedaan tarjamahan, kemudian juga ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika narjamahkeun. Silahkan dibuka lagi materinya, dipelajari lagi. Pada pertemuan kali ini yang mana merupakan pertemuan terakhir untuk materi terjemahan, kita akan belajar mengenai KA, kecap anteuran. Kecap anteuran maksudna nyaeta kecap atau kata yang sering digunakan untuk mengiringi maksud dari satu pekerjaan, sebuah kegiatan ya. Keur nganteurkeun atuh kedah dibarengan ku kecap anteuran. Ini istimewanya bahasa Sunda. Seperti apa kecap anteuran teh? Kita lihat contohnya ya. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama kecap jung atau kata jung. Kemudian yang kedua ada juga kecap berbet atau kata berbet. Nah, kita lihat dulu contohnya dalam bahasa Indonesia yang paling bawah. Berdirilah dia. Berdirilah dia. Ditarjamahkeun kana bahasa Sunda henteu langsung jadi manehna nangtung, tapi menggunakan dulu kecap anteuran teh nyaeta jung manehna nangtung. Nah, ini ya penggunaan kata jung tanapi kecap anteuran jung teh pikeun pagawean atanapi hiji pagawean nyaeta pagawean nangtung. Berdiri atunya. Kemudian contoh yang kedua, berlarilah anak itu dengan cepat. Digunakan kecap anteuran atau kata anteuran nyaeta budak teh berebet weh lumpat. Nah, untuk kegiatan atau pekerjaan berlari atau lumpat digunakan KA atanapi kecap anteuran berbet. Nah, itu ya teman-teman semuanya mengenai kecap anteuran. Kecap jung untuk kegiatan atau pekerjaan berdiri ketika akan kita berdiri, sedangkan kecap atau kata berbet digunakan ketika kita akan berlari ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga dalam proses narjamahkeun selain kalian akan menemukan berbagai kecap anteuran, kalian juga akan menemukan berbagai kecap serapan ya, tanapi kata-kata serapan. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Contoh yang pertama, Jawa Barat mibanda pirang-pirang potensi wisata. Sing horeng ternyata kata wisata ini awalnya atau asalnya dari bahasa Kawi ya, bukan dari bahasa Indonesia ternyata dari bahasa Kawi yang memiliki arti nyaba atau ulin. Contoh yang kedua, aerodinamik dalam bahasa Walandanya Belanda. Dalam bahasa Sunda mah ditulisna aerodinamika. Kemudian akhir dina bahasa Sunda ditulisna akhir.
frase dina bahasa Inggris, lamun dina bahasa Sunda ditulisna frase. Cabda dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Sunda ditulis nama sabda. Nah, jadi kecap serapan atau napi kata serapan teh nyaeta kecap anu asalna kapangruhan ku bahasa sejen, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Kawi, bahasa Sanskerta jeung sajabana. Nu terakhir ieu aya rupa-rupa paribasa dina bahasa Sunda nu mangrupakeun padanan atanapi sasaruaan dina bahasa Indonesia. Contoh yang pertama, seperti air di daun talas. Dina bahasa Sunda mah paribasa anu sarua nyaeta kawas cai dina daun taleus. Dina bahasa Arab misalkeun aya paribasa innallaha ma'asyabirin. Tah ditarjemahkeun kana bahasa Sunda jadi paribasa nu sabar kakasih Gusti. Contoh dina bahasa Jawa Adam lalit tapel. Tah dina bahasa Sunda mah bisa jadi tarjemahanna teh poho kana wiwitan atanapi asal usul. Hiji deui dina bahasa Inggris aya paribasa where there is a will there is a way. Lamun dina bahasa Sunda jadi paribasana teh lamun kayang tangtu parang. Tah ieu nya rupa-rupa paribasa. Jadi henteu sadayana paribasa dina bahasa Sunda teh mangrupakeun paribasa murni. Ternyata aya padananana atanapi sasaruaanana dina bahasa sejen. Kurang kedah dipilari. Nah, sakitu panginten pedaran ya. Pedaran dina materi tarjamahan anu katilu mengenai atanapi ngeunaan kecap anteuran, teras teh kecap serepan jeung rupa-rupa paribasa tina rupa-rupa bahasa paribasa dari berbagai bahasa. Silahkan dipelajari lagi semua materi mengenai terjemahan teman-teman semuanya. Bapak haturkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mengenai materi terjemahan ini ada manfaatnya, wabil khusus untuk kalian semua. Izin ya materi terjemahan selesai. Hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.